Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn Shu'aib. Riwayatkeun ingsun saking Ki Amrin kang putra lanang Ki Shu'aib an Nabi. Saking babane entos. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yang gerak tamat burung. Riwayat ini izun saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu sapa anu saking Abi Hurairah. Gola leng ucap ya Abi Hurairah. Gola Rasulullah ngucap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Orangana ikut tetep ing atase wong kang muslim ing dalem abdi muslim wala farasihi lan orangana kudane muslim. Apa shadaqatun shadaqah rawahul Bukhari wa riwayat kanhu ing hadis sapa Imam Bukhari. Wali muslimin lan gadua Imam Muslim laisa udadab gadua Imam Muslim utawi labar laisa bil abdi shadaqatun ila shadaqatal fitri orana ikut tetep ing dalam abid pas shadaqah angin shadaqah fitri. Jadi zakat temenang sambarangan anu kudu di zakatan nu ulah di zakatan madu ulah aya aturan main-maina zakat deh pare korma kudu di zakatan gandum ti ditunda bae ieu mah geus pokona mah tauqifi famuruk syarat kudu nuturkeun Kangjeng Nabi we geus urang mah domba zakatan sapi zakatan termasuk munding dikiaskeun onta zakatan nu geus kitu ayo abid mah teu kudu di zakatan kuda teu kudu di zakatan termasuk gaji teu kudu di zakat. Di Indonesia mah anu diwajibkeun ku Allah teu dilaksanakeun ari nu teu diwajibkeun diungkit-ungkit bae. Gaji kudu di zakatan geus sabaraha PNS nu nanyakeun ka aing we ngomong nanya lanannya. Tidak tekudu ieu cenah aya aturan ti nagara. Nah nya nyieun hukum sangeunah-ngeunah geura paeh sia. Ulah bae jelema nu ngajual taneuh pribadi lain bisnis taneuh. Tapi ngajual taneuh haju lapor ka kiai waduh kudu di zakatan. Haju ngazakat ge teu meunang jauh-jauh. Sial tak kiai. Aduh, macam-macam bae. Geus we sih ditenangkeun ngomongna. Kiai kula ngajual tanah ieu bret. Meunang 1 miliar apa kudu dikaluarkeun zakatan henteu. Sing tenang. Bari di hate mah zakatan bae kitu. Ulah geus diplongkeun jadi ngeunah di cek kiai anu mah cenah salah kiai anu teu kudu atuh ngajual nu urang mah nya kudu di zakatan kecuali jual beli tanah lain deui eta mah tijarah asupna ai tanah-tanah nu urang dijual ku urang teu kudu di zakatan. Kuku lantaran geus dicuci otakna ku kiai modern kudu di zakatan bae. Kudu bae geus. Ieu mah cenah kudu. Aju cenah ngazakat ge teu meunang ka mana. Kudu kanyana bae kudu ka nu mere hukum. Waduh, mantep jasa.
gitulah jadi remeng-remeng gua di akhir zaman mapaingan cak almarhum MZ madu di tangan kanan racun tangan kiri jelas teman tuh kenapa ngambil racun atau madu aja ngenahin almarhum ini kan lain mereknya madu dalamnya racun eta nu bahaya merekna racun dalamnya madu ini yang bahaya sulit kita untuk membedakan mana madu, mana racun. Nah, ini di akhir zaman. Masya Allah. Mana kiai, mana dukun akur. Nyana-nyana kene nu jadi depagnya, nu jadi imamnya, nu jadi kiainya. Jadi berarti ada jelema supermarket, market super. Itu kiai super berarti. Yo, Masya Allah. Kadang-kadang jadi polisi nyana kene. Ente watera naon ai balalener mah ngan dieu mah hese benerna bae. Yo, datang ka ulama diajak diskusi waktu di Jogja soal gaji jeung zakat, kurban. Di sekolah di cokotan dipungut 20.000 ewang ajo dibalikin ke korban sahang kayak jadina korban mapan perorangan kena korban saha jadina oh nanti katanya dikocok aja siapa yang keluar duluan ada berapa itu yang ikutannya ada berapa satu kelas berapa kelasnya ada 100 berarti 100 tahun paling ujung keburu isdet dia geus ulah sok mengada-ada tuh ai endek mah ai endek korban soragan bae acenna ieu mah encan boga tujuh di titana ge nu boga teu ngaberat-berat la yukallifullahu nafsan illa wusaha sok ngaberat-berat budak SD dikumpul-kumpul jang korban lah tama guruna bae meureun hayang nyate mun guruna hayang nyate ke pae di sate sok macem-macem kena nyalirukeun agama ulah sok nyalirukeun agama oh berkembang gua hari mah ieu akibat pengembangan di pondok pesantren modern di yayasan lain yayasan jeung modern anu salah tapi pengembangan eueuh ti dituna diayayakeun akhirna keliru nah tungtungna belajar tahajud ge diberjamaahkeun kan budak dihudang-hudang di pondok pesantren sanawiyah aliyah dihudangkeun terus kacai mandi tahajud berjamaah mun ditegor ini kan belajar supaya nanti terbiasa guruna ge tilok tahajud beda jeung pondok pesantren salap mah bangun luca lece nyana tapi waduh lamun geus balik beuki luca lece lain deui timbul tina nurani ai itu mah dipaksa aja dipaksa lain dibere ilmu ibadah dibere ilmu dunia mana bisa dihudangkeun dipaksa ditita salat tahajud berjamaah tapi nu dieusikeun ka hatena dunia mana bisa ai di pondok pesantren masa bodoh boro-boro tahajud deuk salat nu 5 waktu deuk henteu ge sabodoh. Oh di pondok pesantren salah aturan-aturan waduh kon tapi unggal poe dibere masukan ruhani awak urang butuh dahar butuh nginum ruhani butuh dahar butuh nginum daharna awak urang ku sangu nginum ku cai ruhani mah awak ruhani mah daharna ku tauhid ku zikir ku Quran ku ilmu agama eta makanan ruhani. Ini di pondok pesantren mah nu tadi teh nu diasupkeunana pangbelet-beletna nu hiji jadi insinyur nu hiji nu pinter menang beasiswa nu hiji mah belet jasa pesantren kan oke guys pesantren kan lantaran nunggal poe dibere dahar ruhanina tek 5 genep tahun waduh nyana di lembur azan waduh Allahu akbar orang lembur ngadengi anak siapa sih itu anaknya Pak Anu yang kemarin ini dia nyantren yang nggak bisa apa-apa ya kok azannya enak ya
Wih, itu dididik dia di sono. Wah, hebat ya gitu dengerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mantap bener. Masya Allah, hebat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngobrol di luar. Di rumah saya juga ada anak gadis tuh. Waduh, nawar gitu. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oi, benda Allah sholat. Potong letter. Nah gitulah pasantren salah bantu terus di usia. Di sekolah apa mana tuh? Usia nanti dunia titah ibadah mal bisa. Di pondok pesantren anu hayuh bae dimurnikeun ulah dibarengan ku gawe, ulah dibarengan ku sekolah, dek diisikeun khusus urusan agama. Tetep hese bae. Atuh komo di sekolahan. Anu unggal poe diisian dunia. Cek ya dawa kumaha. Oh, ini kan cenah untuk kemajuan. Leg-leg maju Gusia. Ayo maju. Iya, meukeur carita lain kemajuan, carita ibadah, carita kemajuan waktu buku pesantren mode salap geus eleh di dituna. Geus eleh nya da geus teu kudu ditarungkeun deui eleh geus KO. Gitu tuh pesantren salap mana aya pondok pesantren salap anu boga mau di Sarebu Jomoal aya. Alhamdulillah cenah kiai di ditu anu ngabangun pondok santri aya. Ayo wah cenah kiai sabarang 50. 50 ge geus loba eta ngomong geus baeakeun loba eta. Loba aja santri 50 teh geus kasup loba. Belah dituna aya pondok pesantren modern. Sabaraha muridna? 1000 lah can sakumaha teh. Pesantren modern 1000 can sakumaha. Tapi pesantren salap 50. Loba jasa. Loba jasa Bang. 70 mah tak geus saya ngomong. 70 loba geus mohara loba jasa. 70 geus dianggap loba jasa. Pesantren modern 1000. Naon teh? Sebab 70 kadeuleu ku masyarakat. Rentulna sosolawatanana. Tapi kapan aya 1000 di pondok pesantren modern can loba naon sebabna? Guruna ge lah baru 1000 cenah kiai belum berapa. Sebab naon? Administrasi na masukna saeutik. Eta kanu dihitungna. Tuh, koski. Mantap hese. Waalaikumsalam. Dari mana? Kenapa menyantrenin anak ini? Udah ini mau bagaimana kiai aja lah, ceknya nanti. Udah mau suruh kerja mau apa udah enggak kebiayain ceknya nanti. Oh, udah enggak bisa. Di rumah juga kadang makan kadang enggak. Atuh kiai na gantung bagus ya tuh. Ya ilmu aja hartana. Tapi teu kitu kiai wae ya guys. Aya pokona sabetahna sia di dieu. Aya nu mere dahar-dahar, nu mere dahar maling sia. Yang penting ala raji. Salah moal kepikiran ku otak-otak modern moal kepikiran. Bingungin. Kepala sekolah SD nanya ke kepala sekolah kiai, itu sih bagaimana cara mendidik anak santri? Kenapa? Karena ada yang udah lama, ada yang 5 tahun, ada yang baru. Itu pendidikannya. Bapak emang apa kerja? Saya kepala sekolah. Oh, udah dah saya jelasin juga nggak paham Pak. Capek saya ngejelasinnya. Nggak paham aja pokoknya urusan pondok pesantren. Jadi saya juga bingung, nggak ada kelas-kelas begitu. Saya tanya nggak ada kelas, kan sekolah mah kelas 6, kelas 5, kelas 6. Itu mah namanya pekerjaan zohir. Ini mah yang beratnya mah pekerjaan batin Pak. Jadi saya udah nggak usah dijelasin ya, kecuali Bapak nyantren sini. Waduh, ceknya nanti nggak bisa saya nyantren itu. Titah nyantren wae kok mau titah bener. Titah jalan bener wae geus bisa. Saya emang nyantren mentek lamun hayang nyaho ka wali santri. Eta santri teh wali. Ulah hese-hese. Geus urang nyaritakeun wali ka kaler ka kidul, mana sih contoh wali tah santri. Eta nu mandina kadang-kadang jam 12 beurang. Mandi eta teh mandi isuk-isuk. Eta teh mandi isuk-isuk eta teh jam 12. Dahar teu puguh waktu dahar. Nya memang dahar kok sapa manggihna bae.
isuk-isuk Kang mah geus cenah moal masak moal dahar aya wayah aya babaturan nu masak mah milu bae ngan teu masak doang atuh terus bae jana sakahayang dahar sakahayang jajan sakahayang hees ge aturan hees beuting batur hees nya mah udah ngobrol santri tah beurang batur ngaji nya hees atuh lain wali sinaon eta wali rodak mamang geus hayang kapanggih jeung wali tah santri eta wali eta kos waduh kebenaran aya santri ciuman leungeun naon wali kan mamang wali aing mah ngan tetep hese jaritakeun kahirupan santri mah dibere bebas hate tenang boro-boro guru sakola SD bapana ge nu mondokeun nya bingung bapana eta aing boga anak bakal kumaha cenah ieu bingung bapana tuh komo itu guru sakola mun ngobrol teh guru sakola jeung bapana saya mah enggak paham itu kenapa anak-anak santri enggak ada kelas begitu Pak jangan-jangan bapak saya ini bapak anak-anak nih yang nyanter di sini saya juga bingung tapi aneh keluaran SMA SD 5 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun jumlah seberapa 12 tahun kan nah, jadi berarti waktu keur asup jarak 7 tahun berarti seberapa 12 tambah 7 berapa nyantren manyana tah masantren nang saberata 12 tahun balik ka imah beda jeung budak kaluaran SMA budak SMA mah mun aya nu maot moal diundang ngariung moal diundang moal teu mangpaat cenah mah ilmu sekolah SMP mah di masyarakat teu mangpaat tapi si Udin anu kakarak pasantren si Udin aya balik aya bejakeun ngariung gitu ngariung Den, isa bera balik tadi. Samping lagi teu dipasang-pasangkeun dikadieukeun ka pundak. Geus bae bari ngarokok. Den, ye kiai teh datang ye ngariung sia bisa hadiah puja. Sapira hadiah? Ayo geus Udin hadiah ila hadratin nabiyil muslim. Wah, mantap jasa. Hebat si Udin. Den, korina ge udah datang atuh lah dia kan jauh. Udin ge bisa. Si Udin kori. Kebal eueuh cenah mau balikna teh datang ya atuh supira mau balik gitu. Geus nyana sorangan diborong ti hadiah puji kori. Si ada pidato, doa terakhir si Udin deui. Mana bisa budak SMA. Tuh. Budak santri mah luca lece di pondok geus tarungna mah waduh, pantang mundur cenah mah tuh. Santri eta. Imam masjid paeh, nyana geus ngageter-geter. Budak SMA mah imam masjid paeh teu ngageter teu daon tapi santri aduh aing mirisan ngomong asana katunjuk aing ye geus mirisan heula aja jadi santri mah beda masyaallah man mantak 70 ka dulu da loba kos 7.000 bae santri boga 70 kos 7.000 diaromongkeun ku batur kiai anu karak boga santri 50 bae geus pohara jasa salap beda aju salahna deui. Salahna ku abeja ka mana-mana. Santri eta mah masuk Golkar budak. Abeja ka mana-mana. Sia mah aing distrasia-rahasiakeun asup Golkar ku dibeja-beja ku sia mah. Salah saeutik bae ngobrol jeung janda atuh geus. Teu bisa. Geus teu bisa ditahan-tahan. Kiai kabari lain ngabonceng rangda. Dolor tah mah. Macem-macem bae. Dulur di mana emang binsa? Di Kangjeng Nabi Adam. Sia ta eta kiai masalah saya tinggal. Masyaallah sebab dan figur kesucian tuturkeun al ulama warasatul anbiya ti dituna ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin ruteuna eta. Mantak salah basa Inggris. An-Nabi Hurairah jadi cek Abi Hurairah laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi shadaqah abid teu kudu di zakatan kuda teu kudu di zakatan laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatal fitri kecuali shadaqah fitri al ma'na al ijmali wallahu a'lam bis-shawab